Ieu batok ngisang teh kamonesan di Bumi Ageng kenging ngadamel angsule. Irahmana ngahaja di damel kitu kanggo mirig dina malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ketinggalan nu nyadak berkatnya la ilaha ketinggalan baboko lagi upami tadi mah lisung diatonis tah upami mah lisung pentatonis janten tiasa dianggo mirig lagu-lagu pop, lagu-lagu barat sedang tiasa diicah. Tena orang cobian lagu popnya musik aminornya aminor sok namun apa yang terjadi kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Katakan sejujurnya setiap saat kita sedia mempertahankan Indonesia, negara Republik Indonesia. Hah? Denny karena rujak tumbuh kata jauh banyak. jauh. Ini mah peragawang gitu ya. Oke, atau iya karena iya perikanan. Kan aya Denny manusia ikan. Pasti di Limbangan ya, Kang ya. Limbangan. Jadi pemilik tukang rujak tumbuh di Limbangan. Pemilik tukang cukur di mana? Di Garut, di mana? Sukaresmi. Baju resmi. Pemilik kurang pakai agama sebenarnya karena foto model. Akan sekarang kita gunakan sesakalana orang Limbangan cokolan usaha nu ieu rujak tumbuh. Rujak bebek bahasa Sunda mah. Apa teh sesakalana? Kampung Porde ajar aja kan. Di Limbangan teh. Jadi menakan anak anjing di walauan teh palit gitu kan. Tah dirorok kayak dikuput si anjingna teh juga ngerti gitu tah. Di bangsa tah wongina aya bangsa ka bumi raja teh gitu kan. Dihodakeun ku anjing diborong di kebenang gitu tah. Dina kana mah ngaboles jasana gitu. Tah kitu sakala urang Limbangan kan Nyambung. ya Nyambungnya. ya sok aku. Nah ini khususnya khusus
gimana nganggo ieu nganggo onye gitu kan teh aya tuh tangkal di dieumannya di Bumi Agung aya tangkal onye teh sok kada mah ieu tong seueur teuing onyena Lada teh Pak. ada mah ningali ke panana we ada cekak tong ieu setengahna we tah onyena nya itu onye teh dina pantun mah diparebutkeun eta ku dua putri raja gitu kan ku Gambir Wangi sareng Padmawati gitu kan ada pantun meningaya di Kusumah gitu ya onyena Kang ikeun lah hari dia teh ngaos siba teh buat aya jadi obat patuangan aya teh foto aya nya udah persiapan atuh buat aya isukan Puskesmas buka di dia. Bapak. Gereg kasau. Bisa rasa kayak luan maka jadi betulnya kan. Sebabnya jadi betul rampak. Pandemi. Gitu nya. Jadi pekarangan ngaguyub gitu kan. Iya, hiji dua ya. Sabaraha posisi eta? Ya, kalau hiji, akang hiji moyong. Urang teh masalahnya, urang udah dagang naon. Oh, kali nya seungit onye-onye. Para wargi nu namina musik teh atana piwadi terang musik aya di sabueureun urang. Simkuring pada nyobian, pujian, dipilih ku iya lingkung seni rujak bebab. Ayo Musri. Salam itu kan, Denny D, ya Taufik, Bobi bisa apa betis mana di pulut dulu kagungan, deh lah. Kolaborasi teh tos hiji model kita pagelaran aya.